Wa ma jeung ari perkara zada anu ngalewean itu umma fabihisabihi maka fabihisabuhu mak leres tadi fabihisabihi maka eta tetep kalawan ngitung-ngitung leuwihna itu umma wala buda jeung misti pima dina itu emas jeung perak minal hauli tina tepung taun ilama kajal perkara solanu hasil itu umma min ma'adanin tina barang tambang aurikazin atau pependeman jahiliyah fayukhriju maka ngaluarkeun jalma kana zakat ma'dan halan dina atanapi kana zakat ma'dan jeung rikaz halan dina harita keneh wa fir rikazi jeung eta tetep dina rikaz al khumusu ari 1/5 wa ma zakatu tijarati jeung anapun ari zakat tijaroh dagangan fanisabuha maka eta ari nisabna itu zakat tijaroh nisabuma eta nisabna perkara ishtaro itu anu usturiyat anu dibeli naon bihi itu emma minan nakdaini nyatana tina emas perak wala yuntabaru jeung teu diitung itu nisab illa akhirul hauli kajaba dina tungtung taun wa yajibu jeung wajib piha dina itu harta dagangan naon rub'ul usril qimati 1/10 hargana wa malul khalitaini jeung ari harta kaboga dua jalma awil khulatoi atawa kaboga pirang-pirang jalma kamalil munparidi eta tetep seperti zakatna harta sorangan finisobi dina nisobna wal mukhraji jeung dina dikaluarkeunana idza kamulat di mana-mana sampurna naon surutul khultati pirang-pirang syaratna pirang-pirang syaratna cacampuran wa zakatul fitri jeung ari zakat fitrah tajibu eta wajib itu zakatul fitri bi idroki juz'in kalawan nyusulanana hiji juz min ramadhana tina bulan Ramadan wa juz'in jeung hiji juz min syawalin tina bulan Syawal ala kulli muslimin kasakur-sakur jalma anu Islam alaihi ka eta anu eta tetep ka eta si muslim wa alaman jeung ka jalma alaihi anu wajib ka eta muslim nafaqatuhum ari nganapakahanana eta eman idza kanu di mana-mana bukti eta jalma muslimina eta anu Islam kabeh ala kulli wahidin eta tetep ka sakur-sakur sahiji jalma soun ari saso min ghalibi kutil baladi tina kadaharan galibna lembur atanapi tina galibna anu sok dipake kekuatan di eta lembur idza fadulat di mana-mana leuwih itu kuts mindai atanapi itu nafaqoh mindainihi tina hutangna eta jalma wa kiswatihi jeung tina pakaianna eta jalma wa maskanihi jeung tina imana jalma wa kutiman jeung tina kakuatanana jalma alaihi anu tetep wajib ka jalma muslim nafaqatuhum ari nganapakahanana eta eman yaumal aidina poenan lebaran wa lailatihi jeung dina peutinganana itu aid wa tajibu jeung wajib naon an niyatu niat fi jami anwa'iz zakati dina sakabe pirang-pirang warnana zakat ba'dal ikrori dina sabada ikror atanapi dina sabada tumetep wa yajibu jeung wajib naon sarpuha mikeun itu zakat ilaman kajalma wujida anu dipanggieun itu eman ngafuqaroi nyatana ti pirang-pirang jalma fakir wal masakini jeung pirang-pirang jalma miskin wal amilina jeung pirang-pirang amilna zakat alaiha kana eta zakat wal muallafati jeung jalma anu lemah keneh naon kulubuhum pirang-pirang hatena itu eman fi riqabi jeung ka abid atawa amat wal gharimina jeung ka jalma anu boga hutang wa fi sabilillahi jeung ka jalma anu perang dina ngajalankeun agama Allah wa misabili jeung ka jalma anu lelempangan atanapi ka ibnu sabil wala yajuzu jeung teu meunang wala yujzi'u jeung teu nyukupkeun
naon sorpuha mikeun eta zakat ila ghairihim ka lian jalma anu 8 golongan tea atanapi kaliantina itu anu kabeh. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Yajibu wajib naon saumu syahri Ramadhana puasa dina bulan Ramadan ala kulli muslimin kasakur-sakur jalma anu Islam mukallafin anu baleg tur boga akal. Wala yasihu jeung teu sah itu saum min haidin ti awewe anu haid wa nufasaa jeung pirang-pirang awewe anu nipas. Wa yajibu jeung wajib alaihima ka itu haid jeung nufasa naon al-qada'u ngodoan puasa. Wa yajuzu jeung meunang naon al-fitru buka puasa limusafirin ka jalma anu lumaku safaro qasrin kalawan lumaku anu meunang ngosor salat. Wa illam yasyukko jeung sanajan teu masakat alaihi ka eta jalma atanapi ka eta musafir naon as-saumu puasa. Walima ridin jeung meunang buka ka jalma anu gering wa hamilin jeung ka awewe anu hamil wa murdiatin jeung ka awewe anu nyusuan. Yasyukku anu masakat alaihim ka itu nu kabeh atanapi yasyukku anu masakat itu saum alaihim ka itu nu kabeh masyakotan kalawan masakat sanyana la tahtamilu anu henteu nanggung itu masakat al-fitro kana buka puasa. Wa yajibu jeung wajib alaihim ka itu nu kabeh naon al-qada'u ngodoan puasa. Wa yajibu jeung wajib naon at-tabiyitu metingkeun niat wa ta'yinu jeung nangtukeun fin niyati dina niat puasa likulli yaumin pikeun saban-saban poe wal imsaku jeung ngeker anil jima'i tina jima wal istimna'i jeung ngabijilkeun cai mani wal istisqaati jeung tina ngahaja-haja utah wa anir riddati jeung tina murtad wa an dukhuli ainin jeung tina ngasupkeun hiji ain jaufan kana lingliangan illa raikahu kajaba ciduhna eta jalma al khaliso anu murni itu roek atau hiro anu bersih itu roek min ma'danihi tina beteungna eta jalma. Wa alla yajunna jeung yen ulah edan atanapi gelo eta si jalma. Walau ulah dotan jeung sanajan bukti itu gelona eta sakedeung. Wa alla yugma jeung yen ulah sakalor saha alaihi eta jalma kulla yaumin dina saban-saban poe.